Ya, Usep, ku aing ge dibayar hutang mah. Tong nagih wae da aing teh tan jatuh tempo. Aisyah ku nemen-nemen ting sih jadi jelema teh. Goblok teh. Kayak ku aing dibayar. Jatuh tempo geus nagih wae. Saya teh percaya ka aing. Eng bajaga ku aing dikredit. Mun menangkeun mah si tibang karak HP. Cek, siapa makan wae? Biasa si Usep nagih wae. Oh, hutang. Sak mangmayarkeun. Mending makan kopi we. Ayang ngopi. Nah itu kasih nong tuh. Nong, Daun sia, kopi nong. ya lu kabar ke maja. Tah cek aing ge naon. Mungkin dibayar kamari. Can. Ya Nong, sia tuh dah. Kira aku sa nong teu ngartikeun ka aing. Nganteran kadang aing gitu heula sia. Nganjuk wae na bang kopi-kopi oge. Oh, dibayar ku aing. Kumaha truk teh? Ya, aing pake sih ngajual jenggot sia. Ya, cek aing nya. Wani ka aing. Kopi sia hiji, bang barongan hiji. Lain sih meuli. Nah jadi genep jeung ayeuna. Sia ternyata ingin kopi. Sagelas batu mah 3.000. Aing mah 20 berhubung sia kan nganjuk. Oke kan berlipat-lipat. Ya enggak. Geus aing rek kegero heula nya. Mutu gerak sini lo. Daek teh, cokot deui. Tong nong. Geus kadang aing kegero heula geus disalah kopi ya. Oh, Berlipat-lipat cenah. Mal beungar ieu. wah, Wah, sia nong mal beungar ieu. Ya dijamin ku aing. Ya, Sia mun beungar disembah ku aing. disembah we aing. Sudi aing nyembah sia. Gablek ka era nganjuk kopi kudu tuh diinum kene wae. Mentak ge aing teh gablek ka era. Aing mah geus skandal tiba Aing baheula ge. ribut di bawah dong. Emang lain gitu emang aing berangsa ka karak. Saya tadi ditagih usaha aja. Si Usep nagih wae. Gebugan gue sekali-kali mah. Kebukan aja kegedengan lah, lain dah. Si Iyong yeuh jeung si Jepri aya ternyata sumbangan yeuh. Cong, Jep, Mana on saja? aing rek minta sumbangan ka Saria. Cek gempa. Si tita kusaha. Kita ku RT aing. RT di tanu kieu. Ye buset dah tong ningali beungeut aing nu kos kieu. Aing hati nurani aing ngolong. Sia kan mata nyopet korop. Astagfirullah. Percaya kene ku RT. Arek moal tong loba ngomong. Aing tuh si nong lah kan Nong tuh. gua tuh warung tuh aing Taruh pusing lah. Bukan duit loh. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam enan jeng. Iya rek minta sumbangan jeger gempa. Oh, heueuh nu tempatnya jeng. Oh, iya. Ngebur batu mah aya ieu ladang bala-bala datang kurak jelema bang wadongan mah ngalaranjuk wae Aduh. jeng. 20. Sing berkah tepikeun ya jeng. Heeh. Tah 20. Hatur nuhun teh. Sami jeng. Iya warungna sing gede. Amin. Sing sukses tong siga tuh nu duaan. Eta mah bang warongan. Kan ngomong we doang gede. Ngejar teh kan usah cing menang loba nya. Nuhun teh nuhun. Ayo jeng. Nuhun. Aing re. Sia 1000 ge teh mere ngerakeun. Oh, aing pusing jangan mengacau aja. Mere moal. Oke gampang cek Transfer, oke. transfer. Siapa memaksa? Maksa minta mah. Ese preman sepiteng mah. Jadi dong. Goblok. Aing mah 20.000. Aing mah jam kunci. Ikhlas emang ngomong teh. Ye, aing mah ikhlas, aing mah jelema suci, boga hati nurani mere aing mah manusia. Jelema suci aing mah. Kamarana barudaknya Jepri Iyong. Hese di tangan aja. Nah, kebenaran ya. Jep, Yong. Ye, teh. Pak RT. Pasana ambil kebon. Biasa ngontrol itu Citarum bisa naik ke warga. Buset. Cukup betul nya tuh naik kok udah kege. Jagaan ku RT. Emang batur jelema barodo nya ini lompatan ai banjir mah. Ya, orang teh kudu siap siaga ente loba terjadi bencana. Oh bener Jep, ai aparat mah kudu Orang teh kudu bijaksana, bijak sini. Tong diganti ya jadi RT ya. entong seumur hidup. Heeh. Ya atuh aing mah. Lain Kontrol terus. anu minta sumbangan bener itu tak ku RT. Sama teh sumbangan. Ujeng. Ujeng. Aing teu ngarasa minta sumbangan aing mah. Yo, dengekeun. Teu yakin, aku RT nita jelema teu balik minta sumbangan. Aing mah nya tara minta sumbangan, duit aing sorangan. Aing duit loba pangabutuhan nya sorangan RT na. Eta bener si Ujeng tadi ditang. Henteu. Wah,
Bangkali menang gede Nang gede ta si Ujeng. Wah, nong lebok cai Oh, siapa eta? Wah, si siapa? Aya naon ieu teh? Yo, Naon? tadi si Ujeng teh dititah ku RT henteu. Dititah ieu. Oh, teuing ku aing dibayar 20.000. Ibaratnya an sana. Tadi mere maneh. Coba teangan ku sia. Teangan ku sia si Ujeng Ayo, kita aja dong. Tong mayat. Yo, aing ada Aing suci buat di warung. no sote. Oh, sok cuci. Sia ditipu. Aing ulu teangan. Aing duit 20.000 lah deh. Aing dikeun baru lama si Ujeng goblok. Teangan si Ujeng. Eta Kedengar, kana Pak RT. Kedengar lah ya RT tah. Ya dengekeun ku saria. Nyong sorangan aing teh RT terbaik se-Jawa Barat. Ya aing mah nyalon RT ge beak 2M. Tibang sumbangan mah teu kudu marenta ka warga. Cukup aing sorangan. Apal meureun saha ieu RT terbaik? Yo, Pak RT, eta kumaha tuh duit nong 20 gantian geus keumit Pak RT. Bang 20. Ulah itu beda di carita Pak RT mah ada Pak RT dermawan, buset, teh piraku 20.000 mending bunga gantian Pak RT. Tuh kan aing mah mere solusi terus. Ya. Tibang 20.000 mah teu kudu menta ka warga. Tah ku aing nong dibere eta digantian 20.000. Nuhun, Pak RT. Ya. Tambahan deui. Oh, nuhun Pak RT, Oh, ku aing mah sih. menang di Pak RT ngajedok eta. Papa usiam di kos kitu. Nah, eta siam meuli. Ya, nya milik Ya, aing mah. geus. Boleh. Ya, kewe. Teh, eta kan aya 30. Cebana kana gorengan. Heeh. Ya, nya teu bisa kitu. Untuk kudu untuk entong. Geus eta mah hak si Nong. Ieu ku aing dibere 20.000 duaan. Keur meuli gorengan. Mie gorengan mah. Kedeula ya. Sia mah. 20.000. Heeh. Si asa ngagoreng tuh atawa kos telepon sia. Aing mah atawa kena cantik emang sia, dara rembak. Bener aing kena gorengan. Tujuh lah sia. Jangan gede dong. Wah, ayo bertemu. Maheu sih. Yo, Ada demok si aing. dengekeun. Ayeuna teangan si Ujeng. Entong nepikeun ngaran RT ieu. Bener si Ujeng menang obat. Loba eta. Teangan. Ieu nama baik RT bisa tercemar. Buset ting aing. Mentakan jadi RT ulah di kebon wae. Ya pan aing kebon aing loba. Ku aing kudu dikontrol bisa aya bagong asup ka kebon. Tah, bagongna mah nu jauh. Ulah bakal ngomong bae. Ieu bagong nah hareupeun Pak RT punten tah gorenganana nya. Terserah bare gegero heula sok jongjon nya. Geus pokona mah aing ye. Ieu teuing. Yo, Pas banget, bieu. Jon. geus kieu we. Pokona tugas di RT ye. Heeh. Kayak ditambahan deui. Ieu nama baik RT bisa tercemar. Si Ujeng hirup payahna bawa ke RT. Nu nya teh nya. Heeh, Nuhun Pak RT. mohon. Adam jada si Ujeng. Menang banyak teh eta budak. Ayo urang teangan. Kamu. Dong, Ujeng. Sia rek mana? Siapa? Ayo ngararuas ayo aing cenah. Ulah milu siapa sih perkosa. Heula cek. Oke, yang tadi ngomong anjuk. Kedengeula aing nan Ujeng heula. Yo. Tenang dong, tenang. Aya nih aing euy. Loba benernya. Sia karena naon nih dari Aing sia kurang ngitung duit di dieu. Ye, aing ngitung heula di dieu. Engke ka Pak RT aing. Oh, sia. Percaya ah. Aing curiga tah ka Mang Mardusa kayak cuk aing oge heueuh tuh sisa Ujeng jeung jelema Bang Barongan di daerah rieu. Kedeung. Kemari tung duit bacaana sumbangan. Aing dititah Pak RT. Teu ah, aku RT enggak bohong. Yang geus aya nonton lo ngomong. Geus bagikeun wae. Kalau bohong bener. Bener aing mah. Orang dititah ku RT. Lah sok ngeleh. Aing amprok lu mungkin RT Masih cikeun. berapa? Menang 50, Jep. Bagian Jep, saya nada pinteran. Bagi tilu ya nya. Ku sabab ieu 20-an aya 2. Aing 20. Ceban. Geuning aing anu capek aing cuma menang ceban. Kan siapa masih bisa keliling kene. Aing Aing kan gitu. teu kop sasana kersian seug. Geus ya ulah loba omong deui ka RT. Moal. Heeh. Wah, geus masalah ieu budak piluan ye. Ka aing nipu ieu mah ye. Goblok tah. Hayo, kanya wah. Manehnya nalari suka beda aing. Cai sia lila teuing, Jeng. Sia bersekongkol siluan sia kos trio wek sia tah. Nalari pu ka Aing aing mah tidak sia RT karuana. neangan manehna. Kadieu sia duita. Kadieu. Kunaon sih sanong Kadieu dengekeun. Sia wani ka aing sih. Jangan. Nyaho aing anak saha. Dengekeun duita. Buru lah, Tadi geus dibere ku RT. Ente beda deui. Ya, dia kan. Wah, aing jadi galakan maneh. Ya.
Itu nyawa naon? Eta kan duit teh 20 mah duit batur. Yes, ya sarwana tiluan oke. Goblok hari ku aing. Geus ieu mah aing dapat banyak. Aing ulah Gila coba. Engke deui mah aing. Tempat tempoh heula aing arek kira sumbangan boh gede boh leutik aing. Loba oknum leuna naon katipu aing ku kurang si Ujang jeung Bang Barongan.